kanak batur atawa kanak mulia kanak tere kaula teh anak samperan kasih cepot kaula ayeuna dek kana gara Sekar Mume pada nepangan Kangjeng Rama dek nyuhunkeun harta kakayaan mas picis kumarin cinginten jumanten pikeun ngalamar ka anak putri ka putri raja kakabogo si cepot urang teangan di mana wae ayana. Nah kabina-bina teuing adi salira permios kaula sanes teu sono pamitan sanes bosenan kaula terek nganteur heula ka hayang jadi anak. Nah naonna nepi ka kitu eta Semar nepi ka jauh tina ngaran jauh tina kasipatan anjeun salaku Semar sempengangkeun-ngangkeun. Oh jadi rek ini tapi roda mah bener leras ludeung awewe sanajan nemahan pati kita ya kalangan anu pikeun melaan anu jadi anak eta teh bener leras ada teuing syukur beuki dieu Bapak teh beuki percaya beuki ebre cinta nak ma ka bapa cinta nak anu jadi anak nepi ka eueuh dunya ti nasihat ngolo lain ngolo ma bapa teh nguji nepi ka pelbah mana hanya ahma si horeng mutiara anjeun teh geuning ti lahir nepi ka batin payus disebut ibu bapak teh teu cancaya di mana rek ninggalkeun ma istri sajati nah geuningan anjeun begitu ka putra gitu. Ma anu dipake agul kumat teh nagara Sekar Mume leras di mana teh ayana jadi dia di dunia tuh sawarga Maniloka anu disebut Jonggring Salaka anu diwakilkeun ka Otipati Jagatnata nu aing rek adu geulis hah widadari teh panggelisna loba hayang si cepot ka widadari dikawinkeun bae nagara Sekar Mume atuh naon margina engkeun cenah mikir dalamun hayang peurah mah kudu peurih heula ulanya adulang kana teh engke mau bisa mandiri keun antep cenah loba peurih cenah loba dihina sabab di mana geus loba peurih lah peurahna gede loba engkeun ngan di mana gagah aing maju ka hareup eta wanek aduh ieu anu disebat mutiara tertimbun aya eta menit kabaca ku kaula dugi ka perbahdinya tah nu matak tingkatan tauhid ge Pak ma kahiji kadua katilu kaopat leres geun urang lalajoanan moal sukses si cepot lamun diogong mun diwowoykeun sana peurih heula urang ngaliwat bae tumpangan ku pedah beureum tapi nama tu kaula nu yo maju
Kuring kining sih di mana perlu akang kudu muntas sagara anu sakitu legana mangateh teuing nu sabandreret kakenca jeung kakatuhu pinuh ku bayangan salira mega beureum kehalangan ku mega bodas bulan nu kahalangan tapi pandangan kuring tembus kana bulan sanajan kehalangan ku mega kuring yakin yen bulan mah tara hileudeun sabab ari bulan mah tara jabak hileud wirgening sih bagiakeun akangan di mana anjeun kuringan kurek nuturkeun inung suku sanajan di tengah lautan aya jaladri nu ngabetrik aya galura nu ngadupak moal umut kalinuan moal gedak keanginan akang moal rokok akang moal ripuh nu dipalar akang hayang repeh rapi nu bisa dapat tepung jeung anjeun muga-muga Gusti ieu impian cing jadi kenyataan ma Bapak pileuyan dawala pidoa Bapak pidoa mah disuhunkeun ti katebihan teu aya deui anu nangko dina punu kabeh lintang ti doa Bapak jeung Emak wallah sae beureuk ini
ngaprihatin gali ras kapanutan anu jauh nyaeta Dewi Wirginingsih anu jadi cita-citana wireh penak dina impian. Lain luas akannya keluarga khawatir gitu ras karena nasib diri lamun dibaca mada teu salah sidawala bapak teh dewek teh jelema heureut pakeun pungsat bahan eta disebut ieu ragap teu aya naha atuh ieu cita-cita mun gede disebut jelema teh ngarifat maneh teh bener teh mawas diri padahal di Jakarta ge aya rana potongan edisun heeh seukeut aing mah karada lain apa wae Subang aya di tisak beuleung rana nepi ka kieu heueuh nya euy ari kahayang pada kitu kahayang garana gaduh euy lah hese di papaler da dewek teh norma ieu teh euy nya wajar we normal kan eta we dibayangkeun teh bieu aja ngan inget-inget dewek rada gelo teh sok disingseurikeun ku barudak sok kahariringan sorangan ya teh sadar teh padahal dewek teh nitah ka angin pangnepikeun hariring kuring kana ceuli manehna nepi henteu seolah-olah talata teh nyaeta talatah ka angin sugan ieu hate gerentes teh nepi kana hate manehna bener mudah-mudahan cing kontak da frekuensi masarua pada bogo Allah ayo frekuensi mah geus lempeng akan arah nama ma bapak doana we abdi teh teh mudah-mudahan doakan sanajan nepi kan mahan pati paribasana karasa itu sudah sanajan loba bergantina da moal acara jeung manehna atuh aing teh oh semua bisa disisilihan ku barang nu anyar ya kan bener jempe pek kayaknya mudah-mudahan we tuka untun tipung ka tambang beas laksana kapiduriat akang teh hayang nepi ka balai nyungcung mudah-mudahan kan jodohkeun atuh kan anu sakumaha di cita-cita mudah-mudahan geulis sing nepi ka palukuh nangtung sing bisa ka pemilik diri belut sisit sabadarat kapirarai siapuni tangtong segade anu akang jodohin jodoh paribasa teh macek sisiniranana naon akang meuli Surabi ka Surabaya naon atuh ngeuna jauh-jauh teh dari ge loba nya nepi ka kieu nasi baik rok ya karena luas culik nah setenang teh bakal nuturkeun leguk dak kuring ge melang atuh kadulur bisi kumaha onam buruk-buruk papan buruk jati bisi baluas bisi baluas paeh hayang nyaho paehna hirup hayang nyaho hirupna ma udah mengalahkan suluh udah mengalahkan China sia di PHP ante lain nak kuring kan diusir usaha ku bapak tuturkeun cenah ku sia itu harinya memelang tuturkeun kubro asbak dibaledogkeun jojodog ditoker marukanna teh rak piring dijual cek kuring eta teh makan kelompok
Bu, nah Asia. Agar baik itu pakai dari hati. Nah atuh meh kumaha atuh sia teh make diusir. Kukuring dikieukeun. Cekeng Pak. Teng manuk teng salaras nama ieu teh. Lain teng manuk teng marut teng. Begu. Ai marut teng teh anak merak teh. Anak merah. Terus Lupi bapak pangkat teh naon cekuri digitukeun geuling digitukeun. Rupa teu sarua jeung batur. Beungeut bodas beuteung burayut disebut awewe da pungul lalaki disebut lalaki da susuan jeung seueur. Doraka teu. Ulah kitu-kitu deui ke bapak teh. Atuh bisa. Asia rek ngomong jeung saha? Awak bebeng rupa goreng patut bari jeung bapak teh palai ka putri raja ti nagara Sekarmume mah buktina bapak masa kapelet kumaha nepi ka geurapakan ngajak puing nanyaan begitu gede kitu keun. Ayo kitu dah. Dikitukeun ku kuring emak keprok mama keprok Karojong. ngarojok bener jang bener bapak maneh nepi ka kalepakan kumaha malah ditampi kumaha baheula nepi ka ngagantung maneh kabar gua iki lah ada getalina dalam trik kereut betalina terus pae cerita teu maca kadinya cepot teh turunan bapak nang kitu teh digitukeun teh ketokeun ku kuring swear lebih kata boga minyak pan bapak minta dibalur ku lampuyang supaya awak sararengit meusan seungit di kampung lampuyang aya laguna teh lampuyang teh kumaha cangkul yang dalam nah jauh-jauh lampuyang lain cangkul itu hei dewek kemana wae Kalau kenang lagi babatok sia silai ke bapak ka kuring tuturkeun sia tuturkeun ku sia njar bari arit anu aya dina bilik teh dicabut diulang-ulang cap uluk ada daun kasaha ka bapak silai tadi sesep gede di dinya dan tempatna nah kan murah euneukkeun gitu kapak saya kuring ini ya sia ada wala bawa kapalak itu ai kitu naman jenena urang diturkeun dewek euy bisi kumaha ona ngan dewek tidak puguh ieu meureunna euy pangijeng ka bogoh teh kudu sarareungit awak teh hayang mandi anu menek teh oh kebenaran bari ieu pan pakaian teh geus geus laladrek kebenaran tu dilandeuh aya cai nu herang genyas dek-deknya seueur dinya seseheula kanya tuh anu ku kuring atuh mun bae tong kudu gering kumaha lamun ke keur nyeuseung ngalamun palit we lalawor anu kapelet ku awewe mah ngaya nu ngagelempeng koneng dituturkeun marukana ka bogoh padahal waduk malu beli kaedanan kalau kan sok lah anda seseheunana
kata saya tahu. Kawas ka babu we duitan. Kan baik, urang masih realedan. Ngan moal teu pararaeh we lauk ieu dipake nyeuseut. Naon? Ieu mah kejeung aya kolor ijo nu teh. Sok kadija si realedan we. Hei ku kitu teh mah sida wala daekan. Leuleus beuheung sia teh. Oh lulus beuheung. Jeung teu bauan sia teh ka mana-mana. Ya. Kang, Nya kitu geuning nya euy. Ngaran-ngaran dihirup di dunia aya mah karasa kieu dunia teh geuning. oh, nah, karena lagi romantika kehidupan kan. Ciri, bunga, susah, rugi, untung, gering, cager, romantika kehidupan, Pakai kealaman, keren kurang. fenomena di terminal Soreang itu anu anyar teh geuning. Ya. Pokana para seniman seniwati anu aya di Jawa Barat nyaeta Safari Budaya Hapsari ajang kreasi seni tradisional Betul. anu aya di Indonesia anu disesepuhan ku Ibu Endang Caturwati gawe bareng sareng kulawarga besar PDI Perjuangan Sumohon. anu disesepuhan ku Bapak Haji Rudi Harsatanaya Kaeta. Dekantun keluarga besar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Sumohon. anu di sesepuhan ku Bapak Haji Aam nyata dina gebyar seni tradisi Jawa Barat Kaeta. sosialisasi seni pertunjukan tradisional Jawa Barat Sumohon. nyata maksudna mah ngawanohkeun seni tradisi ulah nepi ka kegeserku kesenian-kesenian deungeun Laras. Ulah dugi ka dok-dok tinggal. ulah dugi ka dok tinggal iga sabab tadi oge pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana Tina budaya. mun seug budayana awut-awutan bangsana ge moal teruksak Kadena. nya Laras. akhirna jati we jadi kasilih ku junti Junti. Bener. laleungitan nu matak tadi aya tari Aya tari kenal ramah. aya kenang rampak aya dalang Ciri. kader tak kader dalang gitu Ya. Chef Adi Chef Adi. Chef Edi Adi Ortea. bagja pandewek dina waktu engke ninggalkeun alam dunia teh geus aya penerus menyeut Oh, kadena. temelang mudah-mudahan kesenian urang seni sunat khususna wayang golek ieu teh jeung seni-seni nu sajena sing leuwih jemar sing leuwih maju Lebih tingkat. sing sajajar jeung seni-seni anu liana Amin. nuhun ieu ka Teh Endang Caturwati Laras. dosen katanya Dosen. dina sagigireun silaturahim teh sareng warga Jabar anu tadi parantos disangemkeun dina tahun 2004 teh dijadikeun media pikeun ngaronjatkeun apresiasi seni Loh, Laras. anu tetep dipikar septur dipikar cinta ku masyarakat Semua. sakomo deui ayeuna sasatna masyarakat negara Indonesia dikawit ais pangampih dugi ka masyarakatna pada mayunan pesta demokrasi di 2004 Ya pesta negara. mudah-mudahan sukses Amin. nya Laras. dina sagala rupina atuh ti PDI Perjuangan anu parantos ngiring ngarojong ieu lancarna hiburan muga-muga we jaya salamina Amin. Amin. amin Amin. atuh sajabina ti kitu akang ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka Bapak Bupati anu parantos ngawidian Laras. atuh ka bapak-bapak keamanan sadayana anu ti kantor Mapores Kabupaten Bandung Benar. sekalian we kapan Polres Kabupaten Bandung tengalih ka soreangnya Sorea. palih kiduleun Citaliktik Sumohon. nuhun moal jauh deuh nyeun SIM dengke Kadena. Bapak AKBP Dr. Anas Kamil Rajak MH
nuhun ka bapak-bapak camat, ka bapak-bapak kepala desa, nuhun ku widi mantena. Laras. Atuh kuha sakitu ti akang saparakanca umajak we kasadayana ieu mah. Dina engke prungna mangsa pesta demokrasi dina kampanye panuhun ulah dugi ka ngocorkeun getih atawa nepi ka papaseaan keun bae kadar beda nya Wajah. da urang teh sabangsa sasuku ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu dipikarep ciptakeun aman tentrem ayem sok kadar dek milih kemana we nepi ka bogo malahan doa ti akang mah kabeh oge cing meunang menang naon ari akang nya eta cing meunang teh cing meunang ridho Allah sararea maksud aing ngaran-ngaran menang ridho Allah mah atuh anu eleh meureun lapang dada anu meunang moal nepak dada jadi we tentrem kaituna nya ngawujud meureunan naon rupaha cita-cita urang teh sararea tah kitu doa ti akang mah euy mudah-mudahan we cing aman sararea nya amin alhamdulillah kakara aing kapelet ku awewe ieu kagenap asma wajar we dari laki normal tuh akang teu ayeuna mah teu ngabisani tengah bisa di mata ngewa ge kan di mata silain ulah ngewa kana beger teh kitu si anak mana kalancek bogo ka adina bogo semu ada normal ya urang ngahibur warga masyarakat heula ya ulah stres teuing urang teh ulah loba pikiran itu para nunggu urang makan ulah jangan awan bari nah make jeung kudu raribut segala mending hiburan segala rupa ge ya manusia apa hiburan mamorogo sunu kan loba stres jeung ayeuna mah euy pan dina pemilu teh kumaha sasatna langsung dipilih langsung kurayat lamun nyolok gambar ieu teh di handapna aya teh caleg-calegna gambar ieu calegna di belah ditu teu sah teh oh teu berarti salah nyolok nya lamun dek nyolok gambar wungkul sah teh mah ya tah kitu kade mangga sing sukses ya pilih wakil-wakil urang ieu nanya kitu atuh ari kurayat langsung papiraku bener kan mudah-mudahan naon rupiah anu cita-cita ku sadayana keluarga masyarakat Indonesia anu ngaharepkeun subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja amin eta cinga wujud sok sanajan loba halangan jeung rintangan maju terus pantrang mundur teh nya pasti aya raraga perjuangan masuk loba wae pengkhianatan di dieu meureunana urang sabar jeung tawakal teh nu penting ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan tah kitu euy tah kahiji kitu kaduana dina kubu sorangan oge omat ulah rek silih-siku ulah rek silih-sigeung sabab eta teh saeutik gedena matak ngalunturkeun kana organisasi sorangan nemongkeun kalemahan teh lamun kitu je nemongkeun kabodohan nya singah dek minta eta ngajak-jakeun heula awak sakedeungah boleh kakak nya ulah leres teh di soreang mah euy tukang silat unggul nya almarhum Ba'aud baheula ahli silat wah tokoh teh soreang
silat teh. Angguyur ayeuna pan. Sajabana tina rompet teh pan eta teh guru silat. Guru silat. Pelatih. Resepna kemang aun teh eta gerakan teh pondok nih. Pondok akan. Tara panjang kieu meneh. Oh anjeunna mah. Sautan deh. Teh. Da eta. Hesh. Da eta. Begitu. Aya kitu kolot eta. Matak tenggeleun akan. Tenggeleun. Alah. Trung ah. Kumaha aing we tuh. Rungkak duaan.
kudu minang olahraga teh kitu. Diajar atuh lompatan. Jeung ulah loba teh ngarokok berarti. Ulah loba teh ngudud. Henteu sabatang-sabatang jeung kudu anger di ngarokok teh. Anger ngeuji Samsu. Lain kudu anger menang meuli. Yang mah bocah ngawirang sih goblok ah. Manya hayang kawin nepi ka pondok napas gitu. Aku mangke na, ke bulan madu. Kudu panjang napas abeh lila. Lila naon sih teh? Bulan madu teh kudu lila. 3 jam paling sakedeung. Lila ngojay. Rupa-rupa gerakan teh pake. Ajul gedang. Blok si jorangan. Nah, ada eta babana urang. Sia teh loba tinggal jawab VCD jadi. Jadi ngomong jeung kitu sia mah. Kolot baheula mah dileun nyebut siapa temon teh dileun Ngalambang Sari. Ngalambang Sari di Piningan. Di Piningan. Budak ayeuna mah ngomong barudak nu mabok begeuning. Papangge jeung baturan anjing. Demi Allah penting tadi aing kieu anjing. Jalma ieu mah tongprak. Karunya euy. Sampurasun. Wah, Bapak Bupati begitu. Saha? Saha? Sora mah eta dulu. Bener. Kudu aya simaan sora aing sora gelap teh. Batuk aing sora gludug. Sima aing sima mau ngamuk datang tunduk. Badak galak datang depak. Yo. Sora aing sora gelap. Nya isun si macan Allah. Ya isun kabentar gelap. Gila. Saha? Saha? Itu suara belegu betul. Saha? Lain suara piduiteun belegu. Bisi neneun da mah. Saha itu gining gitu tuh. Bila kaget oi. Saha? Seri kenal, tak jelma ini. Neng dah pikir serius rasa. Ayah aneh ijek mengeluh.
Mana pikir manu duaan deh? Eta. Lain tapi Jika tipu, aduh, sugan tersupa, biu. Aduh, sugan terseta tamiang. jauh-jauh. Aduh, sorry, Sawios lah. Hah? Sawios. Aduh, barunya. Barantu sepada lami. Nyeri waos. Sawios. Oh, jadi ngerti nyeri waos. Oh, syukur. Cek nanya ke duit deh. Naos ke naos ya. Yuk. Dok, saling ke lah bulan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Waalaikumsalam. Agama naon maneh? Islam. Hah? Islam. Gah. Geuning teu nungtun onta. Oh, udah di Arab aing ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam sami. Geuning teu nyada kotak amal. Datang ke bangun masjid. Datang ke bangun masjid. Ayah Al-Barokah Parangkos Lami diwangun nya Syami atuh sareng nu abdi ngaranna mah naon dinya Al-Baroraah. Nah, Baroraah aya masjid tanahna ge nu mere. Tidak kata kakak kan kembali lagi. Islam.
makhluk leuweung di batur. Makhluk leuweung. Nanasiban. Makhluk leuweung. Kayak kuaranane marga satwa di dieu nya. Bisa jadi eta nu hareup teh teh Anis Kemung. Anis Kemang. Anu tukang poksai. Wilujeng tepang sih. Nuhun pulang. Sahadea ini ngaran kaula kanda kasekti. Kana kasekti ieu. Itu anu tukang kanda sutisna. Dulurna tukang bonang. Hari mana sah? Nah, kamu ditanya ku jelema teh keur ngalamun wae. Lurah hayang di mana nu aya mah itu we kabayangkeun wae. Oh, cicing atuh aya nu geuring mah. Sok aja tu akang. Alah, wilujeng tepang Ye. Anjing kejing Gunungan aing disebut Aduh. Bukan orang Medan. Marugana meureun urang sus itu Australia. Bejakeun sia kadunungan aing nyebut Gimana begini sih? Sangat ngaran abdi ieu Dawala